naon pancen teh Pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalayan nyebat asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih maksud medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada anu dipipindingan ku silik sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi lalampahan pawayangan teh tekirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurja malinuhum silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung nyaritakeun kalangkang manusia kacarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcol cair nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer tawis negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan samisarna watak wantos raja negara raja adil pelamarta nyata Prabu Yudhistira sekeseler barata nyata putrana Pandu Dewana Taswargi Semanurah putra pawana salahku sesepuh ieu pakampungan tumaritis
sahaja ngahaturanan linggih astra jika landawala Semar Yawinangun Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta Kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos karena dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan dikakodeling lisan mekaten pangandikane tagening syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus dipi agul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangatan sah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun naon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh musimar jeung si sangkon nya tiasa riung mumpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ujuk saperkara dewek teh sono juh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun teh anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sadajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat boh ngaku urang Cikoneng bojong soa tetapi
pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mabaka pinangih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maut tinggaranana eta mah parantos jadi katang dosa tadi lebah dia balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal eta anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah nek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia sing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malak pejitu munap roda ngali gincing dalam malika itu teh sanak teh keluarga teh mang teh alo teh selenang acan di boehan ke kudu hirup make jeung mawa amal pajeuh ongkoh teh mawa naon-naon ha teu rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng diri itu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener ono kelangawat gitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu cing ceuk si lain amal anu goreng gajah kana gajah gadingan maung belangna digadingkeun
amal hade kada gajah mau geus era kasih api oman tak itu we cinak nama orang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung pulungkil urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa sirikna tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas meja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara gagaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unggah tahun gerak unggah poin tuh malah memperingati teh hura-hura teh taleler tak nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina urang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan Ugoy dage memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejek gini. Barisan bangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal aku sendiri kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang pajuang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui dijariji busi jeung kur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tidak dibui teh didasi mah heula mah tah ayeuna mah lain didasi heula tuluy dibui ayeuna mah dasi amal tuluy jadi dibui ayeuna mah pejabat heula tuluy diobak kaituna teh
geus gara roblok ge bener Pak. Iya. Kalabet atuh geuning. Kok aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun dicarangotan baheula maning. Nya. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kacida deui. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi pupuhna teu bermoral. Ai pupuhuna teu bermoral, nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi dari Dagor juga ngirungna wani. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujung. Iya nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener amanan. alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha ya dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema anu ngaruksak jelema anu dingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong oman. Bongan bangkong ya, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajinjing cameti. Bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh, nya. Oh nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk teu. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng ngan rorompong. Rorongkeng tina hareng-heng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek numbung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam
ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna kek solusina kumaha ka aya nagara teh ye ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK eta mah polisi atuh dengekeun sia bisa didagor rek bae solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah na sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar nanti urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh jaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha teh ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh pojuri daki-aki we lain